اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu ari iman, uryanun eta teh sataranjang, sing era lamun urang ngaku jadi jalma iman tapi iman urang sataranjang. Naon atuh ari pakaianana iman teh? Walibasuhu sareng ari pakaianana iman at-taqwa nyaeta takwa. Naon ari ngaran takwa teh? Wahia ari ngaran takwa tanzihul qalbi eta ngabersihkeun hate, anid dunubi tina pirang-pirang dosa. Berarti lamun aya jalma ngaku iman tapi teu daekeun maksiat, eta teh imanna sataranjang. Berarti lamun aya jelma ngaku iman tapi tara daek ka masjid, berarti eta teh imanna sataranjang. Nya kitu deui cenah ieu mah ngakuna iman tapi korupsi teu eureun, baik korupsi waktu atawa korupsi duit komo eta mah. Berarti eta oge jalma imanna sataranjang. Eueuh kaera berarti eta. Ketika iman urang geus didangdanan make baju anu ngaranna takwa, supaya iman urang semakin terlihat cantik, semakin terlihat gagah, maka kudu make perhiasan sakumaha we dohir. Lamun lalaki teh mah geus make baju terus make jas, beres make jas terus make sorban, make peci, beuh indah katinggalina oge. Nya kitu deui lamun ieu iman teh diibaratkeun sebagai awewe, sebagai istri. Alangkah indahna lamun aya istri geus dandan cantik make baju anu indah, terus dihiasi deui ku berbagai perhiasan seperti gelang, cincin, kalung dan lain sebagainya. Make kerudung lagi make embros, beuh makin cantik bae. Kitulah iman. Naon atuh ari perhiasan iman teh? Wazinatuhul haya'u, sareng ari perhiasan iman mah nyaeta berupa isin, malu. Ai minallahi ta'ala tegasna isin ka Allah subhanahu wa ta'ala, fi ityani nahihi, di dalam melakukan perkara anu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Isin rek berbuat maksiat ka Allah teh, isin lamun telat datang ka masjid teh sebab ari ngahadiri salat berjamaah di masjid teh eta teh panggilan Allah. Isin amat kurang lamun ngaku iman tapi datang ka masjid telat wae. Masyaallah. Ari anu teu bogaeun iman mah hare-hare bae. Di gerowan ku muadzin oge hare-hare bae. Nu gawe tetep gawe, nu keur ngobrol tetep ngobrol, nu keur ngopi nya kitu deui tetep ngopi. Eta berarti teu boga kaera. Di mana teu bogaeun kaera, teu boga kaisin ka Allah, berarti imanna can dihiasi. Wasamratuhu sareng ari buahna iman al ilmu nyaeta ilmu. Ai ma'al amali tegasna ilmu anu dibarengan ku amal. Kapan sakumaha di awal kamari dijelaskeun bahwa ari nu ngaranna iman teh nyaeta ngabenerkeun ku hate, kana perkara anu dibenerkeun ku eta si jalma bari dibarengan ku ilmuna. Nah etalah jalma iman.
Lamun jelma ngaku iman ka Allah, ketika Allah memerintahkan salat buru-buru neangan ilmuna salat, kumaha sih carana salat, kumaha sih carana wudu, kumaha carana puasa dan lain sebagainya. Terus semangat mencari ilmu. Sebab sieun amal ibadahna teu diterima ku Allah. Sebab amal ibadah tanpa dibarengan ku ilmu mah teu moal diterima ku Allah. Ketika amal ibadah urang teu diterima ku Allah, atuh rek naon harapan urang di alam akhirat engke? Naon teangeun urang di alam akhirat engke? Eueuh bagian urang di akhirat kusabab urang beramal tanpa ilmu. Naudzubillah min dzalik. Nu matak sakumaha sibuk urang di alam dunia ieu nguruskeun wae bisnis, wayahna tolab ilmu mah ulah sampai ditinggalkeun, cek goreng-gorengna saminggu sakali bae mah paksakeun ka majlis taklim. Sakumaha ripuh, sakumaha pusing urang yang hareupan kehidupan dunia, sing hade tolab ilmu mah ulah sampai ditinggalkeun. Sebab lamun urang keur mah di dunia hirup teh miskin, sagala susah, tolab ilmu embung, di akhirat urang bakal lebih susah. Lah urang mah lain teh hayang tolab ilmu teh da eta nu ngajina kitu-kitu keneh. Bab salat deui, bab wudu deui, atuh heueuh ngaji mah eta-eta wae, rek naon deui atuh nu diaji mah eta. Sanajan urang geus nyaho oge, sampurnakeun deui bisi aya ilmu salat anu can kapanggih ku urang, atawa bisi aya ilmu wudu anu ku urang geus dipohokeun. Sekalipun urang geus apal semua ilmu wudu, ilmu salat, ilmu mandi dan lain sebagainya, ieu mah tetep urang wajib mencari ilmu. Sebab etalah perintah Rasulullah mencari ilmu sampai liang lahat. Lamun urang memang bener geus pinter kana ilmu agama, neangan ilmu teh urang hitung-hitung ngagugurkeun kewajiban jeung hitung-hitung meresihan dosa urang. Sebab jelma nu berangkat ka majlis taklim memeh ngalengkahkeun sukuna oge geus dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, etalah kauntungan jalma-jalma anu daek neangan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana, tidak sempurna iman seseorang, liman la amanatalahu, bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah di dalam dirinya. Ai tegesna fa innal mu'mina, maka sanyana ari jalma anu beriman, man aminahul khalqu, nyaeta jalma anu merasa aman manusia-manusia nu lainna, ala anfusihim kana dirina eta si makhluk, wa amwalihim sareng harta-hartana eta jalma-jalma. Tenang kabatur teh naon sebabna? Tara ngabahayakeun kana jiwa batur jalma iman mah, tara nyilakakeun ka batur, nya kitu deui tara ngarugikeun harta batur, tara daekeun korupsi, tara daekeun nyolong, tara daekeun curang dan lain sebagainya. Etalah ciri jalma iman, sehingga batu ke ngerasa adem ayem dengan kehadiran urang. Tapi lamun kehadiran urang membuat resah masyarakat, tetangga urang teu nyaman berdampingan jeung urang, kusabab urang sok menyakiti wae tetangga, berarti iman urang dipertanyakeun. Faman khana, maka sajalma anu berkhianat, wajara sareng berbuat curang, falaisa bimu'minin, maka eta si jalma tidak termasuk orang yang memiliki iman. Wa arada sallallahu alaihi wasallam, sareng ari anu dimaksad ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
nafyal kamali, tidak ada kesempurnaan di dalam diri seseorang jika orang tersebut tidak memiliki sifat amanah. Lal haqiqati, bukan secara hakikat, bukan tidak memiliki iman, tapi imannya tidak sempurna. Berarti lamun iman orang yang sempurna, maka orang harus menjaga sifat amanah. Ciri namana sifat amanah, hiji tadi tara menyakiti tetangga, dua tara berkhianat karena harta orang lain, tara merusak harta orang lain, tara nyolong harta orang lain dan sebagainya. Inti nama tara ngarugikeun ka orang lain. Etalah ciri jalma anu sampurna imana. Rawahu Ahmadu, ya hadis diriwayatkan ke Imam Ahmad wa Ibnu Hibban sareng Imam Ibnu Hibban an Anasin Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lamu bissawab.